Nah gitulah ala kadar tentang ulasan ngaran nu bagus, didik Al-Quran sehingga paham, kawin nu bagus supaya sakinah mawaddah warahmah. Ulah haju urang teh dicarekanan bae ku pamajikan. Salah nafsu segala naon, dukun bae disalahkeun. Nah iyalah kemudian orang jadi hayawaniyah nah orang nu tadi teh kudu ditaklukkeun supaya orang merasakan ruhaniyah. Urang lamun datang ka ruhaniyah maot eta tenang tentrem komo di jero kuburanana sebab maut bagi jelema nu maksiat komo kafir nyeri jeung bakal jadi penjara siksa bagi solihin komo wali Allah jadi kenikmatan istirahat tur pangkat ditambah-tambah terus di jero kuburanana. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan jadi ahli Allah subhanahu wa ta'ala, dipakai karidho ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang di akhirat hiji jeung ahli Allah di bawah bendera kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.